cek Aum Cantakapura Rangga Wulung aya naon Gusti ulah waka asup ka karaton sulampe kaula tingalin penting anjeun kudu balik deui penta ka Siti Juarsih sulampe kaula ki ditulu ku kaula di dieu kaula ge moal waka asup Rangga Wulung teras gancang mulih deui bade nyanak sulampe ka Siti Juarsih barang Siti Juarsih katembong nu kaset mulih deui manibak-bak dangdanan eta nu geulis gidi-gingis malengkah perak barang datangnya Rangga Wulung teras sujud Rangga Wulung kapayuneun Siti Juarsih basana Gusti abdi teh dipiwarang nyanak sulampe Gusti mangga pangyanakeun sulampe aya di kamar cek Siti Juarsih nguruskeun anjeun anu diparentah make geus deukeut marentah ka kaula ayeuna mah da anjeun nu diparentah leuwih hade anjeun lebet ka kamar da anjeun nu diparentah cek Rangga Wulung Gusti abdi teh diparentah nyanak sulampe punten we pangyanakeun di kamar Gusti pinter Siti Juarsih Siti Juarsih juga anu marah ka Rangga Wulung ngurus tunjun teuing da anjeun anu diparentah sapirakuna geus deukeut marentah ka kaula cokot we ku anjeun sorangan ka kamar barang Rangga Wulung ngarasa isin asa dicarekan ku nu geulis kapaksa punten bae atuh Gusti abdi teh bade lebet ka kamar barang ieu Rangga Wulung lebet ka kamar nu geulis bungah saya hinggana nu geulis nubruk lajeng kana panto eta panto lajeng dikunci basana nu geulis kana dihampura dunya herat abdi mah sentak sengor ka akang lain hewa jeung geuleuh sebab akang lamun teu dikitukeun moal tiasa lebet ka kamar ayeuna mah ku neng moal dibikeun mulih Rangga Wulung aya di kamar babu 7 bak-bak pararasea di dapur urang mah teu kabagian Rangga Wulung seguruk ceurik Gusti abdi teh engal-engal piwarang nyadak sulampe Gusti moal dipasihkeun kadaharan sagala aya hoyong naon katuangan leuteun mangga nyangakeun Gusti hatur lumayan anu akhirna Rangga Wulung dugi kasonten tabuh opat dipanggimakeun sai disayagikeun ti warang sirah jadi Rangga Wulung teh dihormat katuangan anu sae nu raraos aya di dinya Rangga Wulung can mulih aya di kamar eta nu geulis jadi Rangga Wulung dugi kasiram sanes kanten sebab Siti Juarsih tetep masihkeun Aum Cantakapura dugi kangesang awak Rangga Wulung bangsat pulang ngajar kieu ieu kamana si Rangga Wulung ti isuk meledug leutik ka sore geus keneh bae jadi Aum Cantakapura encan ngeser tah tina lawang panto karaton can bisa asup can bisa ka mana-mana nunggu Rangga Wulung Rangga Wulung barang parantos siram neme dipasihkeun mulih kudu geulis engkang dedeh teuing Gusti mangga bilih bade milih mah wayahna Gusti ulah lami enjing mah ka dieu deui
Rangga Wulung lempang di sapanjang jalan kumaha aing jawab ka Om Cantakapura pasti aing dipaehan pasti aing teh ngayakeun peperangan papaseaan barang katingali perutna maninggas buleun Om Cantakapura bangsat anjing pulang ngajar sia teh lila amat diparentah nyokot sulampe. Rangga Wulung, ya sudah hirup dia. Di jam genep isuk sampai hampir jam genep sore. Gawe naon sedih itu. Cek Rangga Wulung sadaya-daya Gusti tekek beheung ti korogorokeun. Gusti abdi teh teu dipasihkeun mulih ku Gusti Siti Juarsih. Kulantaran bak paragi siramna teh kosong kapaksa abdi teh dipiwarang nimba heula. Barang abdi geus nimba cek Rangga Wulung bade mulih tetep teu dipasihkeun. Basana Ratna Min 4 basana Siti Juarsih Rangga Wulung wayahna. Da maneh teh kadah parentah kabogoh kaula. Kaula terek mani deui kurang leuwih tabuh 4 wayahna pangimakeun deui basana kaula rek mandi. Punten Om Cantakapura punten hiji barang anu Ratna Mintarsi diasongkeun ka guru sakola di punten 8 barang diasongkeun gamar kenging Rangga Wulung eta guru sakola teu bisa munten ieu gamar aneh teuing. Kacaritakeun anu kang ngagamar ieu teh guru sakola bingung anu akhirna ieu gamar teh teu bisa munteun kapaksa make dieulis sagala dijeun pajangan di eta sakola. Jadi Rangga Wulung ngagamar putri 7 anu keur nuju numpak gajah putih. Om Cantakapura gamarna dipunten hiji. Siti Juarsih dipunten 8. Ai Rangga Wulung guru sakola sama sakali teu bisa munteun ku aneh-anehna isi gambar. Malah dijeun pajangan di atas sakola. Sakabeh murid-murid di kelas anu sejen unggal poe nongton kana eta gambar. Teu kacaritakeun eta gambar, kacaritakeun patih gambar Kanoman. Dina malam Jumat teh ngimpi kadatangan ku banteng putih ditumpakan ma putri 7. Dina impian patih gambar Kanoman, ieu nagara baris banjir ku lautan getih. Ieu nagara bakal aya nu ngaruksak. Ngan aya pirubareunana gajah putih ditumpakan ku putri 7. Jadi patih gambar Kanoman teh sedih daya hinggana. Ngimpi asa bener, asa lain ngimpi. Disebut lain ngimpi dan ngimpi. Teras ia si patih gambar Kanoman langsung ngadeuheus ka raja. Sadayana menteri, sadayana para gegeden, sadayana tokoh terkemuka nu aya di negara Buldansah kabeh dikumpulkeun ku eta raja. Ceuk raja saha nu nyaho jeung di mana ayana gajah putih ditumpakkan ku putri 7. Sadayana rahayat teu aya nu terang ulah ganing beja. Ulah ganing ningali beja oge teu acan nguping. Sadayana tokoh masyarakat, sadayana rahayat nu aya di negara Buldansah boro-boro kunenyo ngadenge beja kita acan. Jadi raja kagegeringan jeung patih gambar Kanoman mikirkeun ieu pilangunungeun ieu nagara gajah putih ditumpakan putri 7. Kulantaran isi raja banget ku bingung jeung patih gambar Kanoman jalan-jalan ka sakolaan. Barang raja jalan-jalan ka sakola jeung patih gambar Kanoman airet ningali gambar gajah putih ditumpakan ku putri 7.
Iya raja terus bae leuleus sakumaha kapuka ibunan. Patih oge kitu barang nenyok karena eta gambar gajah putih ditumpakan maku putri 7. Barang raja ret nenyok gambar gajah putih ditumpakan ku putri 7 leuleus sakumaha kapuka ibunan kalayan patih gambar kanoman. Dipikir cangcaya kapikir dirasa cangcaya karasa. Cek raja, ieu saha manusana nu nyieun gambar gajah putih ditumpakan putri 7. Moal bisa ngagamar lamun teu nyaho jirimna ieu gajah. Anu akhirna ieu si raja manggil guru sakola nyaeta dipanggil ka imah raja. Cek raja guru sakola kaula rek nanya saha ieu nu ngagambar gajah putih ditumpakan ku putri 7. Salaresna kieu Gusti. Ieu teh nu ngagambar gajah putri Indra Putri Giritu Baden Rangawulu. Ayeuna wayahna kumaneh datangan Indra Putri Giritu Baden Rangawulu. Barang teu lami patih gambar kanoman ge kitu. Ieu teh guru sakola teras ngadeuheus ka Rangawulung jeung ka Aom Cantakapura margi aya pertanyaan raja. Rangawulung, aya naon Pak? Ieu jadi sasaran gambar. Bapak menang panggilan ti raja, raja nanyakeun saha nu ngagambar ip gajah putih ditumpakan ku putri 7. Abdi, tah duka rek menang persenan duka kumaha, anjeun tadi panggil ayeuna. Cek Aom Cantakapura ka dieu Rangawulu. Aya naon Gusti? Bejakeun menang aing sapotong kitu. Jadi Rangawulung diharewosan ku Aom Cantakapura Gusti anu saleresna mah sanes kenging abdi sadayana ieu gambar teh. Kenging Gusti Aom Cantakapura sapotong deui. Oh, sabagian menang Aom Cantakapura sumuhun. Jadi menang duaan leres. Ayo duaan kabeh kudu menghadap raja. Barang datang ka raja mangga Gusti ya teh Rangawulung jeung Aom Cantakapura. Kunaon dibawa duanana? Oh, cek guru sakola kieu si horeng teh Gusti. Jadi sanes kenging Rangawulung sadayana, sabagian kenging Aom Cantakapura. Oh, menang dua. Rangawulung, Aom Cantakapura, nyaho maneh dipanggil ku bapa ayeuna. Lain nek mere harta kakayaan ka anjeun. Lain nek mere sen duit. Anjeun beusi hayang nyaho. Anjeun moal samarangan bisa ngagambar kana ieu gajah putih ditumpakan ku putri 7 lamun teu nyaho jirimna anjeun. Jadi bapa mah ayeuna rek nemleuhkeun ka anjeun duanana. Sebab landongna nagara gajah putih ditumpakan ku putri 7. Ayeuna mah jam ieu menit ieu anjeun geura lalempang teangan ieu gajah putih di mana ayana. Jeung ditumpakan ku putri 7. Waduh cilak. Lantaran maneh nu boga buatan ayeuna jam ieu keneh kudu imit teangan ieu gajah putih di mana ayana. Winuan taun anjeun ulah wakabalik. Jeung dulur-dulur ka masyarakat anu aya saha nu menangkeun ieu gajah putih ditumpakan putri 7 saksikeun ku sadarea eta anak kaula pribadi. Rangawulung Aom Cantakapura neangan gajah putih maneh teu meunang babarengan kudu papisah. Can menang ieu gajah putih anjeun ulah wakabalik ka nagara. Pala dirin ieu Rangawulung ngabangingikna langsa. Taya hinggana akibat ngagambar mah jadi kieu.
Aom canta kapura ge ahok-ahokan cerik ngawulung kaduhung aing ngaku menang aing sawareh. Parangsa aing teh rek dipersen, parangsa aing teh rek dibere duit. Aduh, ngawulung teu wani mangkaning aing mah kaleuweung bu. Da puguh banteng putih ge menang maneh mah. Tugas. Ngawulung teu bisa mungkir aom cantaka teu bisa mungkir jam ieu kudu init jeung nek mawa pakakas naon maneh geura arasup ka gudang. Aom cantaka pura mawa golok nu panjangna 2 meter panjangna nu 3 meter. Aira ngawulung mah mawa pesolipet anu panjangna kurang leuwih 5 senti. Om cantaka pura teras ngadeuheus ka ibuna, ceuk ibuna aduh jang gara-gara sia mamawa sirang ngawulung kieu geuning balukarna. Cek ibuna gara-gara sia mawa sirang ngawulung. Ayo nama geura lempang sakaleuweung nek hasil nek teu hasil kur berangkat. Ieu bisa kawirangan urang ngancik di manusia ieu. Ngawulung berangkat om canta pura kapura oge berangkat barang dugi ka hiji gunung papisah. Canta kapura barang papisah teu bisa ngalengkah deui da banget ku keung eta di leuweung boro-boro bisa neangan magajah putih lempang ge keung. Canta kapura barang papisah jeung ngawulung teu bisa lempang satapak oge. Anu akhirna iwati ceurik balilihan boro-boro bisa newak gajah putih lempangna sorangan ge geus keung. Kurang leuwih menang satengah naon saminggu. Om canta kapura mulih deui ka nagara Buldansah. Ku raja teu ditaros, ku sadayana menteri teu ditaros, ku masyarakat kabeh disurakan di era-era. Di mana cicingna om canta kapura istuning di kamar ibuna. Aira ngawulung matras lungsur ka pertapaan Argapura bari nangis ngadeuheus ka ibuna. Nini jeung aki kaget tayanggana kasep aya naon madeudeuh teuing. Ibu aduh cilaka ceuk ngawulung bu. Abdi teh dipelih patih ku raja piwarang milari gajah putih ditumpakan putri 7 aki di mana ayana atuh. Teueuh ceuk aki tah jang ceuk bapa ge naon to. Aki anu geus legok tapak genteng kadek anu aya di pertapaan Argapura ulah iganing ningali kana gajah putih beja oge can uninga bapa. Tah ayeuna kudu kumaha atuh. Yeh, nyilaila sari ngabangingik nangis kumaha carana kasep. Jeung kumaha lamun teu hasil? Duh bu, dibunuh saturunan. Sumpahna raja lamun urang teu ngahasilkeun bante gajah putih, bisa dibunuh saturunan bu. Jadi ngawulung teh bingung taya hinggana aki oge bingung ceurik maningeus kiih-kiih jeung nini. Dedeh teuing ieu incu teh. Ka mana atuh nyaneangan kasep bingung taya hinggana. Bingung aki mah bingung. Ayeuna kumaha pendapat anjeun? Nini aki nyuhunkeun doana we. Ibu, abdi teh bade milari di mana bae ayana rek nuturkeun inung suku. Nyuhunkeun widi, nyuhunkeun karidoan ti jadi ibu. Jadi ngawulung teh pamitan abdi mah rek nuturkeun inung suku bae ibu nyuhunkeun doana, nyuhunkeun karidoan ti ibu. Dugi kalabah ibu ngabangingik si aki jeung si nini kasep ku ibu didoakeun. Muga-muga anjeun sing salamet
sing hasil mah cita-cita. Didoakeun ku ibu kaset cik rek angkat mah muga we sing hasil maksud teras ngawurung nete panurung sit mapai-mapai pancaniti sapanjang jalan ngecelak Cipanon. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ibdoli. Teras we ya sih rangawulung mapai-mapai pancaniti malelewengan anggean anak maninges raji rangawulung barang dugi kahiji leuweung aya hiji kulah anu ageng setu eta setu pinuh ku buhaya kabeh calangap eta buhaya di eta setu rangawulung ngaranna di ngaharepan eta setu bari ningalikeun buhaya lain setik Gusti mangkaning anu geus sakieu tebihna nyabrang ka mana da eueuh deui pikeun nyabrang setu anu saki ageng barang rangawulung teh ngaji pangajianana ilmu-ilmu anu menang ti pertapaan Argapura kabeh diamal ku rangawulung eta si buhaya teh kabeh balem sungutna tungkul kabeh ningali ka rangawulung malah eta si buhaya teh jadi ngantri sakumaha jembatan rangawulung jadi nincak karena hulu buhaya bisa nyebrang ka sabelah ditu barang geus nyebrang rangawulung malempang deui Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yaqil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil athar wa ashabihil ahyar adadani amilahi wa ifdoli. Rangawulung barang datang ke Tegal hiji Tegal anu gede taya hinggana eta Tegal di tengah-tengahna aya pamakaman dua makam jadi rangawulung teh ngarasa leuseuh ngarasa leuleus rebes hare tah di pamakaman barang sare rangawulung aya suara teh aya rupa rangawulung teh ngupingkeun dina sajaroning sare ieu teh aya suara anu tanpa rupa pokna rangawulung bagus maneh datang ka dieu kaula nyaho kana maksud tujuan anjeun diteati titah neangan gajah putih ditumpakan putri 7 rangawulung syariatna anjeun lamun teu datang ka dieu moal kapanggih ku anjeun. Ayeuna kaula ngabejaan ka anjeun.
Anjeun lamun hayang kapanggih jeung Gajah Putih ditumpakan ku Putri 7 jauh keneh jang masih kahalangan ku Gunung 7. Anjeun lamun hayang nyaho eta Gajah Putih anu bogana teh jenenganana Nyi Badrulaela. Nyi Badrulaela alias Widiningrum anu aya di mana di negara Gerendansaka. Ngan eta Widiningrum alias Nyi Badrulaela teh dipake kabogoh ku Ratu Siluman. Ayeuna Nyi Badrulaela alias Widiningrum aya di Guha Logantara. Jadi lamun anjeun hayang kapanggih jeung eta anu ngabogaan Gajah Putih ulah ka nagara Gerendansaka, anjeun kudu langsung ka Guha Logantara. Ngan anjeun moal kuat ngalawan Ratu Siluman. Tapi ieu kaula mere pakakas ka anjeun. Hiji Jamparing anu ngabogaan ieu panah. Sanajan ipanah Jamparingan hiji-hijina insyaallah pikeun ngalawan pertanyaan, pikeun ngalawan peperangan jeung Ratu Siluman. Eta ngawulung teh gurinyal hudang aya Jamparing jeung panah-panahna ngagoler di dinya. Cek ngawulung manika denge keneh disebut ngimpi asa lain ngimpi, disebut ngalinur asa kaula lain ngalinur. Anu boga Gajah Putih kasebut Nyi Badrulaela alias Widiningrum nu aya di negara Gerendansaka. Tapi ayeuna kulantaran dipake kabogoh ku Ratu Siluman aya di Guha Logantara masih keneh kahalangan ku Gunung 7. Jadi ngawulung nyoren Jamparing harita keneh sujud syukur ka Allah di labah pamakaman syariatna tapi hakikat ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngawulung gagancangan mawa Jamparing nete-nete banulung sit mapai pancaniti. Perang peting taya lirena ngan ukuran ngawulung eureun waktu netepan zuhur netepan asar. Netepan magrib, netepan isya, dugi ka subuh teu aya anu kalangkung. Barang dongkap ka hiji leuweung ngawulung ningali anu keur sasapu geulis taya hinggana endah ka bina-bina. Cek ngawulung itu saha nu keur sasapu geulis teung teuingeun geulis teh mani beda jeung batur. Cek ngawulung saha itu nu keur nyapu geulis teh mani kabina-bina leuwih ti batur. Nya ngawulung teh ngadangding jeung ngahariring bari nyalindung dina tatangkalan anu gede. Danati wa qadilna kikal badri ajmala fadhallat puadipil hawaki mudhalila. Duh neng geuning teu nyana geulis nir bulan purnama jadi buah
ati anami dedeh kabina-bina munta emut kana kodar tinantos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar eta nu geulis kaget ngadenge hariring anu sakitu raosna saha ceuk nu geulis nanati waqadilna kikal badri ajmala fadholat adipil hawakimulolila gimana kitu cek nu geulis ai suarana ka kuping ai jalmina teu aya si horengnya lindung dina kayu gede diteangkeun ku eta nu geulis muter meulit ka beulah kulon diteangkeun ka beulah kulon rangawulung meulit ka beulah wetan duh neng geuning teu nyana geulis rir bulan purnama jadi buah hati anami dedeh kabina-bina mun teu emut kana kodar tinantos anak teh sasar aduh neng masing kasobar emut ke nasib jeung kodar majeuh naranga wulung meulit ka beulah wetan nu geulis meulit ka beulah wetan beletak amprok ranga wulung sujud ka nu geulis sujud ka ranga wulung Gusti hampura kedah teuing ieu teh saha Gusti cek ranga wulung nu geulis kaula hampura saha ngaranna anjeun oh jenengan abdi teh Widiningrum alias Nyi Badulaela Raksaat Production paladirin ieu siranga wulung barang nguping kitu lengleng ngresmikan sapisan awur Sulin Raya Katon Pawarsa nongenang mentara wayang Raga ulung lajeng anjeunna teh bunga taya enggana ya nu geulis nyaritakeun Widiningrum alias Nyi Badulaela dupi engkang teh Gusti teh saha oh kaula Indra putra Indra putri Giritu Baden Rangawulung kaula teh putra Nini Pangebon Aki Pangebon anu aya di pertapaan Argapura aya naon ka dieu geulis kaula rek numpang nanya ka anjeun ai kaula teh perlu kana gajah putih ditumpakan ku putri 7 di mana ayana eta gajah putih cing kaula menta petunjuk ti anjeun sugan anjeun parantos uninga jeung saha anu boga eta gajah putih di mana lamun geus kapanggih nu boga eta gajah putih ku kaula rek disuhunkeun ridona nek dipenta ku kaula eta gajah putih paladirin ieu sira Nyi Badulaela alias Widiningrum barang nguping kitu majar menang-menang laraya tinira tinira majar menang-menang laraya tinira tinira Satria Tanang Betara Raksaat Production
eta Nyibadulaela giling tangan pokna Nyibadulaela rangawulung ieu aing teu deungeun anjeun beusi hayang nyaho nu boga gajah putih teh tah ieu kaula Widiningrum alias Nyi Badulaela lamun anjeun hayang gajah putih cing teangan mega nu mana nu lega lautan nu mana pikeun oko begal pati sampai banjir ku lautan getih jeung kaula ulah dianggap enteng gajah putih pokona mah lamun geus bisa pasea jeung kaula teu naon-naon ku kula rek dipasrahkeun tapi sanajan bari jeung kitu teu kudu pasea anjeun lamun kahayang kaula diturutkeun ku anjeun dilaksanakeun aduh cek rangawulung naon pepentaan anjeun cek Nyi Badulaela Gusti lamun resep kana gajah putih wayahna bae kudu resep kanu bogana jadi panyana terek menta naon horeng rangawulung kudu bogoh ka Nyi Badulaela aduh cek rangawulung ieu pagawean enteng rejeki sanggup gelis insyaallah akang sanggup barang sajeroning gunem catur kitu Pak ka kuping Ratu Siluman mulih cek Widiningrum Kang wayahna we lebet heula kana kandungan abdi sebab ieu Ratu Siluman datang Kang ih cek rangawulung ulah ngahina piraku jelema diasupkeun kana kandungan alah Kang wayahna nyumput bae kana kandungan abdi rangawulung dipaksa lebet kana kandungan barang datang kana kandungan di jero kandungan aya karaton aya putri galeris genep horeng 7 jeung Nyi Badulaela barang asup kana kandungan teu asa di jero kandungan asa di hotel di karaton aya budak galeris genep terus mapagkeun karangawulung kalayan bari mawa kadaangan anu raraos cek rangawulung aing mah sanajan 1 tahun 2 tahun ge betah dina ieu kandungan nya Widiningrum teu sangka ieu kasaktian Widiningrum barang jor Ratu Siluman teh aduh bingung atuh da teu aya sasaha Neng kumaha aya cager damang hayang naon deui maneh cek Widiningrum kieu we Gusti Ratu Siluman lamun bener hoyong ka abdi mah abdi nyuhunkeun kanteh anu bodas pangneangankeun kanteh Ratu Siluman kulantaran bogoh ka Widiningrum ngejat deui langsung ka pasar-pasar neangan kanteh anu bodas lantaran kanteh nu bodas teu aya meuli oge nu hideung dibawa ka Widiningrum cek Widiningrum kuring teu perlu nu hideung tapi maneh kudu bisa nyeuseuh ka ieu kanteh tuh dicai sifat haruman paladirin Ratu Siluman tetep nurut nyeuseuh kanteh anu hideung hayang nepi ka bodas anu akhirna ngadadeluk nyeuseuh kanteh salila-lila waktu pala saderek aya kasempetan ieu Widiningrum Kang geura kaluar deui Kang gelis teu sangka kandungan anjeun teraos amat jeung aya barudak garelis aya genep eta teh pun rai Kang ayeuna wayahna akang kedah nyanak gajah putih tuh di nagara Gerendan Saka dirante ku rante emas anu sagede bitis Kang ieu eunteng bawa gajah putih entengan ti kajauhan engke ge ngejat nuturkeun akang
Ngawulung teh mau enteng lajeng langsung ka negara Gerendan Saka. Eta banteng atawa gajah, eta si gajah teh keur depak. Jadi lain banteng pala saderek, ieu teh gajah putih anu pohara alusna nu pohara saena. Eta si gajah barang disenter ku enteng, pegat rantai emas nuturkeun Karangawulung. Barang nuturkeun ieu si gajah Karangawulung teras langsung ka Guha Logantara. Kang, tah ieu gajah putih teh gelis, serab akang nenyo buluna oge. Tah ayeuna barudak gerak kaluar anjeun tina kandungan cunuk kana waktu ningang kana mangsa. Hayu urang kabur. Kang, ieu gajah putih ulah dirante ku rante emas teu aneh. Ku rambut abdi we samungkeun Kang. Eta gajah putih teh aneh dituntun ku rambut Widiningrum. Tambangna teh. Barudak naraek kana gajah anu genep jeung eta Widiningrum jadi 7 nu kasep nu nungtun gajah. Keluar ti Guha Logantara kabur jeung Rangawulung. Eta Rangawulung sapanjang jalan ngahariring. Tanati wa qadilna ki kalbadri ajmala fadholat puadi pil hawaki mudholila. Teraswe Ratu Siluman barang balik ka imahna terehe Pak. Ulang ajar moal salah manusia anu nyelakakeun ieu. Terus Ratu Siluman hanyat ka gunung anu pangluhur-luhurna gunung ngawaskeun ka mana lumpatna. Barang diawaskeun ku Ratu Siluman ngaler ieu leumpangna jelas manusia nu mawa. Manusia tahan ye panto Guha Logantara baris dibaledogkeun ka anjeun. Panto Guha Logantara ku Ratu Siluman dipake maledog Rangawulung. Mani euner sakumaha gunung pinah eta panto maguha Malogantara. Panto Guha Logantara ku Ratu Siluman dipake pamaledog. Rangawulung kaget ningali euner sakumaha gunung pindah. Raksaat Production. Widiningrum alias Nyi Badulela barang ningali pamaledog panto Guha Logantara. Cek Widiningrum Gusti Rangawulung riren heula tingali itu pamaledog Ratu Siluman. Aduh Gusti lamun ninggang ka urang teh ancur pasti itu panto maguha Malogantara. Rangawulung barang ningali panto Guha Logantara eueuh deui pitaningeunana. Meureun ieu pitaningeunana Jamparing anu meunang ti pamakaman ti Tegal anu lega. Jamparing kudu bisa nulungan sia teh ka aing. Jamparing dipedar ku Rangawulung panahna ditengelkeun ka eta panto Guha Malogantara. Rangawulung inget kana Jamparing panto Guha Logantara moal anu bisa ngayakeun perlawanan sajabat ti Jamparing anu menang ti pamakaman ti Tegal anu lega. Disiapkeun Jamparing ku Rangawulung pet panah kabur ka luhur amprok sakumaha geledeg jeung panto Guha Logantara. Eta panto Guha Logantara diseret ku Jamparing. Diseret teras-terasan panto Guha Logantara akhirna teragrag.
eta pantogu halo gantara ninggang kana beungeut Ratu Siluman. Ratu Siluman beungeutna rikes katinggang ku pantogu halo gantara. Rangawulung bungah taya hinggana katingali ngajeritna Ratu Siluman katinggang ku pantogu halo gantara diseret ku jampari. Rangawulung gancang nyatana mulih barang dugi ka Tegalega. Rangawulung ngareureuh neng wayahna lalung sureuh heula urang ngareureuh di dieu. Barang sajeroning ngareureuh aya suara. Cek eta suara kasep anjeun majeuhna kudu karunya ka indung anjeun geura mulih ka nagara Buldansah. Anjeun lamun hayang nyaho eta raja umaran aji teh bapa anjeun anu sabenerna. Nagara Buldansah teh hak anjeun. Ari eta nu ngancik nu nyaru-nyaru ka indung anjeun teh nyigana yang sari Ratu Ning Siluman. Di nagara Durmanggala Durmanggali. Kasep majeuhna cek eta suara anjeun geura mulih ka nagara Buldansah. Sing karunya ka ibu anjeun anu aya di pertapaan Argapura. Ngan anjeun moal kuat ka eta siluman moal. Sebab gagahna nyigana yang sari teh rada majeuhna. Ngan anjeun moal kuat tapi aya pitaningeunana saha Widiningrum pibojoeun anjeun. Tah didinya pala sederek ieu teh Sirangawulung nguping kana eta cariosan majar meneng-meneng larayat. Tinira majar meneng-meneng larayat tinira satria tanang betare. Nang teras Widiningrum kebat sadayana ka nagara Buldansah bari ngiring-ngiring eta gajah ditumpakan putri tu. Jalma kabeh neureunan diunggal lembur nenyo eta gajah putih ditumpakan ku putri 7. Eta jelema teh kapincut ku gajah putih lamun jalma keur ngisikan teu balik deui mawa isikaneun ngiring-ngiring eta gajah. Amun jalma keur sataranya geus teu sacalana deui beusi tingaleun terus bae sataranya ngiring-ngiring. Tukang channel nuturkeun tukang tahu nuturkeun nuker macul mawa pacul gitu balik heula nuturkeun nu mawa jukut naon kabeh euneur-euneuran di bawah. Aneh. Geger kaayaan di negara Buldansah ribuan manusia. Ningali gajah putih ngaleut ngabeneuyut beunang kurang ngawulung. Nyigana yang sari geus teu bisa ngomong jeung anakna Aom Cantakapura. Wah, kawirangan aing mun kieu jalan. Barang datang Pak ka alun-alun nagara Buldansah, ieu jalmi ngabulu manuk. Barang ret ningali gajah putih ditumpakan ku putri 7, ai tamangna aneh ku rambut meunang nyamungkeun. Kaire jalma pada aneh, pada bingung ya gajah putih ditumpakan ku putri 7. Ari tamangna nyatana buuk Widiningrum disamung-samungkeun. Barang jol kalun-alun ieu teh Siti Juarsih aleu-aleuan ceurik, awong-awongan ceurik. Jelema kabeh pada moro nu ceurik aya nu bungah aya barang Rangawulung datang ka alun-alun aya nu ceurik ngadengek-dengek nyatana naon Siti Juarsih pacarnya Rangawulung ceurik. Aduh raja moro kabeh para patih aneh ka Rangawulung
teras Rangawulung cerik Pak ningali Siti Juarsih cerik cek Rangawulung gelis kunaon make nangis jalmi anu sakieu seueurna cek Siti Juarsih Gusti pangna abdi nangis dedeh teuing pan ai bobogohan jeung abdi pangheulana kunaon barang mulih ti mana-mana make nyanak istri dugi ka 7 kan barang ngadenge kitu Widiningrum teras lungsur deui ngadeukeutan ka Siti Juarsih basana Widiningrum nu geulis ulah nangis nyeng cerikan kabogoh Sioreng kabogoh anjeun teu Rangawulung pangheulana bobogohan jeung anjeun anjeun teh ulah bingung cece ge da moal hawak ieu abdi ge da moal hawak lamun bener jeung cece bobogohan pangheulana teu naon-naon cece nu sepuh abdi nu anom ulah nangis ce lamun bener jeung cece bobogohan ti heula atuh teu naon-naon ece nu sepuh abdi nu anom nembe saat cimatana Siti Juarsih tah kulantaran jelema euneur-euneurran raja bungah taya hinggana pamajikanana geus teu diropea jeung Aum Cantakapura anu akhirna Nyigana Yang Sari ngamuk cek Nyigana Yang Sari Rangawulung sarek ngadu jajaten jeung aing sarek ngawirangkeun ka aing coba aing mentak kawah anu lega lamun ciri sia teh gagah ciri sia sakti eta Nyigana Yang Sari ka kuping ku sadayana masyarakat nangtang ka Rangawulung mentak kawah anu lega Rangawulung nangis nyamperkeun nya Widiningrum gelis akang dibangkit ku eta Nyigana Yang Sari hayang dirupakeun kawah anu lega cek Widiningrum kang ulah bingung nyanak bae cai saemerkeun abdi anu nyeborkeun pasti eta cai teh jadi kawah cek Widiningrum Gana Yang Sari nek ngadu jajaten kumaha sia jeung aing kang nyokot cai saemer dibahekeun kana eta alun-alun jadi kawah puluhan hektar barang geus jadi kawah cek eta Widiningrum ayeuna ku sia meteran ieu kawah aya sabaraha puluh ribu meter anu akhirna cerik balilihan Nyigana Yang Sari barang nenyok kawah nu sakitu legana paladirin kabuka rahasiana Ratu Siluman ku Widiningrum raja gogolencengan nangis ngagalemohan ka Indra Putri giritu banderna Ngawulung sadayana masyarakat kabeh nangis Gusti ieu teh horeng teh ieu putra Gusti manu ieu Gusti teh kancikan ku Ratu Siluman sakian puluh taun jadi raja umaran haji kancikan ku iblis kalayan setan Rangawulung nyatana putrana kasep di mana ibu anjeun di pertapaan Argapura euner kabeh nyanak ibuna anu akhirna ibuna jeung si Aki jeung si Nini dicanak tiasa tepang deui sinang raja jenengan raja umaran aji namung Nyi Laila Sari ngabangkit kudu sing pinuh ku kaelingan manusia ulah poho ulah lupa daratan kanu ngadamel nyatana ka Allah subhanahu wa ta'ala tah pala saderek dina ieu cerita oge masih keneh aya tapi namung dugi ka dieu bae patali Rangawulung parantos tepang sareng ramana bojona parantos tepang sareng carogena kalayeun baris ngayakeun runingan bade ngayakeun pesta-pesta saket kusyukur ka Allah sakean wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raksa Art Production.